Nyangakeun si Bapak ngabaktos Gusti mugi katampi kalian kapingahan Gusti ya. Masya teh ngomong tadi juga turuk tukan gitu nyuruk tuh. Hehehe. Sabada tere Gusti. Tereh naon? Tereh gajihan. Ada kege gajihan semohon. Calukan batur-batur. Boros bes. Beres bos dan boros bes. Apun dan Gusti tibulak dibalik. Daya bibir. Kalau dia mah tuh sok ganjang wae Gusti aya sedih teh Gusti ah. Sedih kunaon mancing sedih. Tingali ku Gusti Prabu ningali Gusti Pati abdi boog sakit kusutna. Sangka bakar bunga. Lah kunaon? Ah, Gusti sedih. Naon? Persib eleh. Persib eleh, Persib gede Gusti ku Cina. Patilu. Dodoh teuing semua abdi mah duh ku pami Persib eleh teh abdi mah diokna mah kamari mah. Abdi mah ku Persib paduka kumaha Gusti. Aduh ampun. Nya TV ge peupeus tadi. Dah dibale dong ku abdi daele. Da abdi mah ku Persib teh waduh ka kumaha abdi mah margi abdi mah darah biru. Darah biru. Ngadin ten abdi ngadaharan bulau. Meh naon? Meh darah biru. Eta teh jadi darah biru ka UGD Gusti. Iya. Daweur atuh ngadahar bulau. Atuh siapan hayang darah biru. Itu Gusti abdi mah ku Persib maduka kumaha Gusti. Mata kaina rada sedih. Tapi mudah-mudahan dina liga mah juara kahijinya. Amin eta. Dina liga mah mudah-mudahan Persib teh juara kahiji. Amin. Margi abdi mah ku Persib aduh duka kumaha Gusti. Wah. Cinta mati ka Persib teh Gusti. Eta. Margi abdi mah turunan. Wah. Turunan ti saha? Abdi mah turunan Persib. Ti karuhun abdi mah pun bapak resep Persib. Pun biang kana Persib. Nya. Komo pun biang mah di kamar ge dicet biru. Pun biang mah resep ku Persib. Pun aki Persib. Aki maneh sumohon. Hari ini tah nini mah Juventus. Tiga liga Itali eta mah. Nah beda. Nah eta nini abdi mah eta beda nu mata ku abdi mah nini eta teh di aku. Dicoret tina kartu keluarga ge. Nya. Nu lain-lain ka Juventus. Padahal kurang kumaha Persib saking gagahna. Nya abdi mah ku Persib maduka kumaha Gusti aduh. Abdi mah. Ku Persib mah nya lah kaedanan abdi mah ku Persib teh. Nya cinta mati. Ari Gusti osok main bola. Baheula mah keur leutik osok. Ari ayeuna tara olahraga tuh. Sabado jagjag. Nah, ada olahraga malin main bola sih teh. Tinju ge olahraga. Is teu tiasa. Kanggo ji simak di mah olahraga ngan hiji-hijina main bola. Wah, ieu mah ya. Nah, teu tiasa hiji we main bola olahraga mah. Tinju ge olahraga teu tiasa. Sok bayangkeun. Margi dina main bola mah aya tinju. Tapi dina tinju teh aya main bola. Tapi Dina main bola aya tinju, ya. Nah, geuning soe nu gelut. benar. Cili tonyok berarti teh main bola tinju. Tapi tuh dina main bola maya lari, dina lari mah teu nyelak bola. Bener. Jeung deui main bola mah aya pertanian. Pertanian naon? Eta jukut. Disebor eta jukut eta pertanian. Masya we, cuman kumaha abdi we. Sareng deui dina main bola mah aya piriwit. Piriwit naon? Eta wasit. Mah nya miriwitkeun bade ku kokol. Tapi heueuh tuh abdi mah tapi heueuh wae. Nya. Dina main bola mah aya bendera. Naon eta wasit di pinggir jalan? Di pinggir jalan, pinggir lapang kesemuan eta. Tuh, abdi mah ku Persib maduka kumaha main bolanya? Ya beres. Ai Gusti, kantos ka Mekah ta can? Naon? Kantos ka Mekah? Ka Mekah naon? Ka Mekah naon? Ka Mekah ka itu Arab? Acan. Oh. Ka Mekah atuh ah. Da salira mah beunghar loba duit. Umroh lain meser korma. Bebal
korma mah di dieu loba is eta mah korma nu amis tapi di Arab mah aya petik korma sendiri naon korma muda sumuhun anu hejo kene atuh kesed mah kesed ngan khasiatna lain deui nah pokokna mah korma muda mah Gusti wah kumaha pokokna mah jegreg kumaha pokokna mah mineng ngadahar korma muda tah naon sia pokokna aduh aing kumaha nya pokokna mah Gusti tah korma muda mah tah bertenaga ngajak gelut ka aing Allahu Akbar kumahanya hese dunungan di ngarti pokokna mah Gusti korma muda mah puntennya abi mah ngarewos popek bade ngarewos yos baik lamun mineng ngadar korma muda dangukeun tojo ngeletakan juli sia atuh amis jero-jero we leta punten Gusti korma muda mah khasiatna naon asli no demi Allah gitu teh wah nu bener wah daeki eta korma muda mah Gusti wah abdi mah saminggu tuang korma muda mangocai tara kuleungeun mangocai dina emer tara kuleungeun karena naon kaitkeun kainya eta teh kabawa ngajepret Gusti karena bujal teh pret cicing siapa barudak mah ngarti ngejedog blang nu ngarti teh ibu-ibu mah pasti nya karena bujal teh bleng tapakan Gusti atuh nya ngagelang nih panganten seuri berarti pernah teh ya beres nya kitu omatnya pesen Gustinya ya mesen 10 kilo nya abdi hoyong korma muda Gusti nya abdi manggo korma muda lamun bagat angkot tara kuleungeun kumaha ku eta we Gusti teh wah kieu we di tengah jalan teh Gusti teh wah angkot teh areureun nya dalapan eureun sakalian jeung polisi abdi ditewak sisi jalan atuh naonan ajig moal balik makanya mau balik datang si ieu mah moal balik ajig moal kunaon atuh kacau tadi nama hayang tenang hirup di dunia teh datang si mah asam urat naik deui ieu nakunaon atuh nakunaon panya budak jelema teh jauh anjing teh bolot goblok komodino tiis nyaho aing teh komodino tiis kieu beuki budak celina di beton jeung goblok mah dina tiis kieu mah beuki jadi budakna teh lain naon ketek ka aing nanya ku cing saha nu maot anjing bapak maneh maot ubaran ku tutut hakan bisa tutut jeung galengna ngahulang padahal mah cerita teh ngaguru dina jelo ceuli teh kiranya tempogra cekan nyangakeun si mah pangabaktos Gusti ditarima kulan tuh cek aing oge anjing kulan sakitu tarik dunungan nyangakeun si mah pangabaktos Gusti ai ditarima sia teh naonana iya naonana anjing aduh dengekeun Ali aduh si anjing aduh ketek aing minta tulung geranya merong kumaha minta tulung geranya ngerebo ane tante acan belegu atuh kelas teh
kakaradek si teh. Ayo, jangan malu-malu. Aku menunggumu. Elgio. Elgio. Lihat mama. Ciluk. Wah. LGO karena Ieu teh LGO anakna LPG anjing. Aduh, nya merong. Aing masuk lalajo na YouTube. Aing teh apalan itu nu anjing. Pe. Sungut sia bau bangke. Sungut sia bau bangke. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sungut bau bangke alhamdulillah. Elgio. Pe anjing. Auta. Nada hujan teh tos root. Aya cai mungsat jabat ti budeg teh boloho janji. Nah, hujan teh bau jengkol anjing bojeng. Alah. Alhamdulillah ngiring binga. Naon anjing? Alhamdulillah iraha. Naon iraha? Lain iraha sungut sia bau bangke. Olo itu rekawin aduh jadi. Eueuh nu kawin anjing. Sungut sia bau bangke dulu itu ka urang mana? Eueuh nu kawin. Aduh urang Citespong. Aduh anjing. Kumaja we anjing kumaja lieur aing. Lieur aing alhamdulillah ngiring binga teu sangka mudah-mudahan jadi kulawarga nu sakinah mawadah katut warohmah. Masya we anjing amin mudah-mudahan. Didoakeun. Lan. Naon oh, dunungan ge bade ngiring ceserahan. Lan. Sumohon. Naon ngange batik. Dunungan bade ngabagi-bagi batik tenang. Gusti urusan batik mah kalarisan abdi gaduh konveksi. Abdi ngadamel batik nyata batik polos. Di mana anjing aya batik polos sia? Tenang Gusti urusanna. Bulan sumohon. Oh bade sakodi mangga. Naonna? Oh maneh mah butuhna teh 50 urang. Oh tenang. Gusti 50 cenah. Ish 50 teh sakirang. Nah, cumohon. Oh, mang bulan. Leres, 50 tenang di ACC ku dunungan. Dunungan urang bageut. Tuh geuning bageut. Si anjing. Alhamdulillah bade leuweuhan 5 siki. Tenang naonana. Cumohon. Kitu hiji-hiji lieur abdi ye. Eueuh nu ngomong anjing. Batur jarempe oge. Terbalik saya diuk. Kulan teu ngomong. Tah kudu ngomong madegekeun Gusti tah. Hakan Gusti. Wayah kieu aya amulan. Nah amulan teh bau tahi. Lain amulan mejus anjing. Bina teuing teh. Jangan aku cuma apa-apa Gusti Kulan. Diterima. Alhamdulillah ya pikir naon. Ya anjing. Ngomong halus. Ya aya perlu we say kulan aya perlu mah geuning aya mah oh anjing eta liang irung si goblok. Kumaha teh liang irung atawa hong teh? Sia mah oksigen teh boros beleguk. Ulah kitu ka batur teh beleguk. Kabina-bina teh maka jeung irung aing jiga hong. Atuh dina hong mah goblok aya cucurut, aya borit. Lain aing mah irung maneh segede kitu kumaha teh?
Tuh menang gitu goblok. Eta irung bekah anjing. Maha cari tanah. Eta cari tanah kumaha. Bola keur olok aing teuleum kana minyak tanah. Jadi ngabokahan irung aing. Dulu itu irung wungkul itu teuleum teh. Oh. Kerebok dengan kegedean kieu tapi di dalam kekurangan ada kelebihan. Naon kalewihanana? Urang teh kebeneran ayeuna teh bisnis sate. Sate naon? Sate bakar. Apaan batur mah ku hihit atau ku pas angin? Ari maneh Ku irung. Gareuleuh atuh. ku irung. Oh, Kumaha? hos gitu ta. Eta teh asak. Ari asak mah asak ngan jadi hejo. Nah, Korong goblok. Pinu kuleha. Yang teu kudu make uyah langsung asin, Bro. Beda-beda teng alami. Tenang ya Gustinya. nya Tuh nya cek Gusti oge. Beda-beda teuing. Geuleuh tapi payu sia teh mah dagang. Sia jeung sia goblok pan nya budeg. nutur-nutur wae si goblok teh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anjing. Amin. Alhamdulillah abdi ngiring caliknya. Mangga. Gimana calikna? Mas Jawe. Abdi dipangkar di dianya pek. Aya gaib di dia mah ya. Gaib. Nyamak makno unik ulah. Urang cari sih. Diterima alhamdulillah adik nami mah etna anu ni mengharap unik ni mak ni yang jangan wengi uniknya nya alhamdulillah aya naon ni unik ulan daguan oh nyai mangga ulan ini aya mak ni anjing goblok meuni eueuh nu sempurna babaturan aing sia gede irungna sia pongpet anjing mua balik anjing lain malik ngitu malik ni amat nun yang ngomong ya ni amat nan amat nun ni menang itu kami nak minat nyai monok ngelok man unak ni grup nyonakan ngomong ni kami nak minat nyai amat nun ni ulang ai nak uniknya naudana ulang ai nak amat nun badan yang ulang itu ngai nak amat nun ngomong ni hampura ulamina hampura menang ni menak nak kanyalahan ni nyieun kami nak minat neuing hampura enak ni disebut nanti mau ni heming naon mau ni heming ayam muning lain ayak muning mau ni heming oh ayo nu camping Allahu akbar lain ani ngobrol ya mah Mone eming ning ahina kana unyud. Oh ngahina wuyud. Nya aing ne mane mama aman nya aing pagawean maneh naon? Nguruk mokngal. Naon? Nguruk mokngal. Guru poka bener. Guru penyanyi ya iya no. Asli nasihat ini aing ne nguruk mokngal. Akmal ade ahin saha ade Ahmid ni keneng heng ade Astrid murid aing Iya guruna teh ni. langu nyayan ni teh menang unang menang mana cisok langu nyayan ni anjing ngan ngomong cuma cisok lagu Jayanti anjing tempat nyanyi ka aing sok
Nengek ngomong. Wani murid tuya lagi. Hujan ngebret, lotik aja lah ngebret tete. Tadi nama nggak keberet. Tadi nama nggak ngebret lah, goblok dulu ngalik kan. Aslina mah kitu kata-kata nanti. Acung lagu itu sih, lagu Darso. Nah, lagu Dano ayo minta lawan. Nah, nya ewanan menger kapangi kali kapangi aja. Kapendem. Ah. Ngong ya mah. Kami-kami nih ya mau awah parawanan pahlawan centil gitu. Mana mat nungak nengung wae kamu aduh dong halangan sia wae. Wani kedudukan itu. Ye gening maneh ka dieu ruhiat. Di antos kita tadi iya teh ka dieu. Iya bawa Yat. Ayo naon? Lain maneh teh atuh tunuh mantok ka dieu. Ari tunuh matong ka dieu. Urana. Cik atuh rek sare pada imah we. Hah? Ya tapi teu gaduh bumi Gusti kula. Ya. Begadang wae, begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya begadang boleh saja. Kalau ada keperluan Si anjing. keperluan. jangan keterlaluan banyak. Kadang muka pucat karena darah berkurung. Kurang aja nih kurung. Kau Ustaz. Siapa jadi rawa, jadi kita mata aja jadi keadi tepuk. Karunya di derewas ku aing anjing mata na biji ya.